Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah abah masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Sok kanca madep mendekok urang keur ieu deui ieu jejer anyar. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun asmarani males pati. Yasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dugi ka Gilar. Panon eta nu ngaliwat teh rarat-reret ka sisi kagigir. Babakuna mah bisi aya keneh baturna. Maklum, rampog sok ngarombong lain saurang duaan. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Mah Andika mah kaya araheunana piraning cangkorang bongkang darata mah nembalanana bari ngahehe bangun anu geus nguntup nguyuh pisan. Ari geus naon atuh nu dipiharep ku Andika teh kiwira nyaritana rada teugeug. Nu dipiharep ku kaula. Andika kudu buru-buru nyingkah. Tapi tinggalkeun tah batur Andika. Pokna naratama bari hahahehe badis we nu keur mabok arak. Kitu teh mah. Atuh da naratan mah teh hiji jajaka lir ibarat bang bara teu kaop nenyo kekembangan sok hayang nyusup maduna. Kalantu jajaka mata karanjang malah geus loba korbana di desa teh. Sarta ari geus seubeuh mah lur we ditinggalkeun. Eta Andika mah bisi rek edit ti dieu. Atawa bisi rek nuan sakedeung mah. Kaula mah teu perlu ku Andika. Tapi teu kebat nyaritana teh sarta ret ngareret minangka isyarat merlukeun soteh ku Karsimah. Setan belang kurang ajar sia. Undang teh nya sapek teh sugan hayang dipewekeun sumut sia teh ku aing. Karsimah nyolowok beri tandang. Ujug-ujug kauda we amarahna. Ku kitu teh mah kumanehna oge geus kajudi yen ieu jalma teh rek ngalakukeun peta kurang ajar ka dirina. Sarta paparahna mah Karsimah teh rek ngajorelat nyampeuk
nyampe ka hareup pikeun ngabuktikeun ancamanana. Ngan kabur dihulag ku salakina. Weh, mangkelana. Sabar, engkar. Kiwira ngagentak, ngajewang leungeun Karsimah. Sudah. Nah, teh antep-antepan. Dari kenaon urang teh. Karsimah gegandeng. Bari panona teu oleh nitenan jalma nu aya di hareupeunana. Wah, sabar Anankar. Keun kumaha Kang we. Deui Kiwira meper nu jadi pamajikanana. Tuh geuning kumaha akang we cenah. Rek dipasrahkeun euceut teh tah ka kaula. Nyareta mah nyarengeh petalakuna istuning matak rehe matak sebel. Kitu nama. Narata mah teh taya kagimir. Mana pok-pokanana sangeunahna we asa aing lalaki langit lalanang jagat. Memang teu salah baraya. Pamajikan kaula teh rek dipasrahkeun ka Andika. Asal bejadkeun heula yeuh dadak kaula yeuh. Kaula Siwira moal gedag salambar. Moal ngejat kumeok memeh dipacok. Ceuk Wira bari maju salengkah ka hareupeun Naratama. Pamikirna jalma model kieu mah lain antepeun. Kumaha baraya? Dedengian kaula teh kudu ngabejadkeun heula dari Andika. Nya sararenteng pisan tah sarate. Yeuh. Pikeun kaula mah perkara ngabejadkeun dada mah. Naon hesena. Tong boro dada Andika. Yeuh. Geura teh ya ku Andika. Sakilat badan Naratama ngagilak sarta ngan sabrut we. Beurupna dihembatkeun kana tangkal jengjen segede pingping. Dorok-dok kubrag. Tangkal jengjen teh peungas. Tah. Pek kuat mana tah? Tangkal kai segede pingping jeung dada Andika baraya. Naratama teu oleh nyakakak seuri. Pangrasana teh manehna pangjagona sakolong langit. Tapi Kiwira oge najan nya umurna geus leuwih kolot. Aya kana 50 tahunan. Kitu deui Nyi Karsimah kana umur 45 tahun. Hatena teu gimir teu kedar ku sakitu. Lantaran maranehna ngarasa yen dirina teh teu nyieun codeka, teu nyieun kasalahan ka eta jalma. Meuna teger we panger, hatena bangblas teu ngandung kareuwas. Bisa jadi baraya. Mun perep Andika bisa ngarebahkeun tangkal jengjen. Da pugu eta mah atuh da sasaatna teu ngalawan. Tapi dari kaula mah aya kasebutna jelema. Najan sakumaha bodona oge. Lieur sireum anu ditincak. Aya ditincak mah pan gajah sagede anak gunung oge dilawan. Hanas eta Andika rek maksa merkosa. Dibikeun dipenta, teu dibikeun dipaksa. Kelanan. Tadina oge kaula teh geus nyebutkeun mun Andika bisa ngabejadkeun dada kaula. Teu halangan. Top bae tah pamajikan kaula. Sabab kaula tangtuna oge geus taya di kieuna. Kiwira nyaritana tatag bari rada leuleui ayeuna mah. Memang kaula marek nohonan kana pamenta Andika. Lantaran kaula perlu ku awewe anu dibawa ku Andika. Kapaksa we. Saha pamenta Andika ditedunan. Hayo. Geura sang hareupan panarajang kaula. Kituna teh bersabrut we Naratama ngaheumbatkeun pereupna anu ngahiung bangbaraan. Rokaya Kiwira oge lain jalma jore-jore. Manehna ngagentak cingkrak dina gerakan hap-hapindah. Syukuran nu kenca ditarik ka tukang setengah lengkah. Lantaran pereupna Naratama nyebrut
rek ngabejadkeun dada anu belah kenca. Pos urip Naratama nonjok angin. Sabot Naratama ti jongjolong ngan hiu cibron perep Kiwira ngahanca punuk. Hiu cekuk dampal sukuna najong kakawatna atuh puguh sakaligus kanyut kunang anu dieusi ku dua kaleci jimatna nu cadu dicabak ku lalaki beunang ditajong. Naratama humarurung bari terus ngaharek kang lambat nakar. Hayo atuh gerah hudang ari jago mah. Kiwira asa menang angin. Ayeuna mah wani nangtang. Akang padaran jelema kitu mah. Moal anu ngarasa rugi. Ikarsi mah nyeredeug. Bari rek kahembatkeun bedogna. Mangkelah hankar. Tong wah ka gurung usuh atuh kana maehan teh. Kiwira ngahulag dumeh pamajikanana rek luluasanan. Naratama gegerungan. Jep di teka denge sarta kabireungeuh mencetan tarang baga. Kawasna bae dua kali cijimatna ngereles ka jero kingkihan. Ana gejlig dua kali cijimatna rag-rag kana urutna. Brai bae beungeut Naratama bangun ka tembong bunga. Sabada gigi deug keur ngaleungitkeun ka lieur terus bawatek ngalempengkeun cangkengna meureun. Geus kitu na cara gedeg teh Naratama hudang deui. Sorot panonna gebur nandakeun pinuh ku amarah. Leungeunna dikepeulkeun sarta huntuna kekerot badis sora beurit nyagetan kana samak. Ontong waka gede hate baraya. Ye si Naratama teureuf padepokan lengkob. Moal ngejat najan nepi ka modar ngebabatang di tengah pakalangan. Ayo sang harapan deui panarajang kaula. Geus kitu sakilat ngagurinyal nu saterusna nyampeuk ka hareupeun Kiwira. Kiwira oge apaleun kana gerakan kitu mah. Lanan baraya. Ari Andika teh naonana Ki Sapta. Kiwira nanyakeun dumeh ngarasa apal kana gerakan nu dipibanda ku Naratama. Asa gerakan anu biasa dipake ku Ki Sapta. Ya, mun Andika teh nyaho, tak ya anak tunggalna Ki Sapta anu disebutkeun ku Andika. Ngarti? Teh ayeuna mah geura baradami. Mun moal dibikeun dek dipaksa pirusa. Mun rek dibikeun leuwih hade ku jalan duduluran. Dangke oge mun kaula geus bosen mah kopoe bawa deui ku Andika. Tapi lamun upaya Andika rek milih Bitotama jeung kaula, nya ulah nyalahkeun kaula. Bisi nya Andika naas suwe ngadon paeh di pakalangan. Pok-pokan Naratama estuning pikareheun pisan. Sarta karasana ku Kiwira lir hinis ngesetan kana hate. Taya bayana baraya. Ngan pek we Andika. Gara bajadkeun ye dadak kaula. Kituna teh Kiwira bari sreg we pasang kuda-kuda anu pancu. Suku duanana pajegar sajajar. Sedengkeun leungeunna masang ka hareup teu jauh tina dadana. Lah kadara ulina naon teh? Asa ku arah renteng. Nah moal kitu keur diajar mah. Kitu ceuk pikir Naratama. Sarta pokoe manehna cumarita bari ngagantawang. Ya, bisa.
Kira-kira na bakal kuat nadah panarajang kaula. Naratama nguntup nguyup sakitu bi mentas gegerungan nahan kanyeri teh. Tapi nyeta dasar jelema anu jumago ngerasa ieu aing loba kabisa, ngerasa ieu aing boga kekuatan. Kabatur teh nganggap hina we, nganggap lemah. Omo lamun jeung boga kekawasaan, meureun kabeh jalma teh dianggapna hakaneun manehanana anu kumawasa. Awas Andi kada dipodaran, ngarti? Naratama ngahaok. Tongkalah kabacot kisilah. Soal paeh najan Andika boga kekuatan, tapi dalin urusan Andika eta mah nu kawasa pikeun nyabut nyawa mah tong boro nyawa kaula. Dalah nyawa Andika oge mun geus pastina dicabut, najan Andika ngora, najan Andika boga kekuatan, moal bisa kukumaha pasti tah baris dicabut nyawa teh ku Allah nu maha kawasa. Kiwira nyaritana leuleuy, tapi keuna kana batina Naratama. Kelana samemeh galungan kaula hayang nyaho heula. Saha ari Andika teh jeung urang mana? Bisi Andika modar, kaula henteu susah nyalabarkeun anak. Naratama hahahe pikareheun. Nya hade mun Andika hayang nyaho mah nya kaula nu ngaran Wira. Padumukan teh di Padepokan Pasir Lalai atawa Pasir Luhur. Nyaeta titutugan Gunung Rakutak. Ta ieu pamajikan kaula ngaranna Nyi Karsimah. Apan kaula teh teu boga pasualan budi atawa dendam jeung pihak Andika. Sabalikna saha sanjana jeung ari Andika ti mana? Kiwira saterusna malik nanya. Memang sakuduna urang teh silih pika nyaho heula. Ta ieu kaula anu ngaran Naratama ti Padepokan Lengkob Gunung Haruman, anak tunggal Ki Sapta. Pokna Naratama bari nepak dada, asa ieu aing pangjagona moal aya anu mapakan. Pantes atuh ari kitu mah. Paingan Andika lukak lanyap adiguna. Bener aing henteu deungeun ari anak Ki Sapta mah. Teng manuk teng anak maraku kuncungan. Bapana jalma jahat dibeakeun ku sorangan. Ya anakna oge moal boa we kitu. Kiwira sanajan cumaritana sareukeut, tapi teu dibarengan ku sentak polotot. Nu dimaksud teh dugan we Naratama jadi leuleus hatena. Tapi kanyataanana bet sabalikna. Naratama asa dihina basa bebeakan ku Kiwira. Asa diesek-esekeun. Malah apan make mamawa ngaran nu jadi bapana sagala. Yen cenalin jalma bager. Ieu mah disebutna oge jalma jahat. Malah oge dirina pribadi disebut lain jalma bener. Setan belang sia. Montong memawa bapak kaula ya. Tapi iya saharepan mah kaula si Naratama direngkob bawah duana. Tacan kungsi pacunang anu jajaten. Tacan dipangijatkeun ku awewe. Najan sakumaha geulisna ge. Nu matak sor ayeuna mah. Geus kagok kasong. Urang ijen ngadu jajaten jeung wewesen. Apan taruhanana buntelan anu dibawa ku Andika. Tah Nyi Karsimah. Ceuk Naratama bari singkil aja geler.
badis we patih kalasrengi ti nagara Tawang Gantungan anu rek ngiwat Dewi Sumadra. Oh, daya bayana Naratama. Hayolah, hayo ku kaula diladenan sakarep andika. Ki Wira oge nangtung pinuh ku kawani. Atuh geus taya pikeun nyegah Witotama lantaran sasat Naratama murugul mantangul. Dasar Naratama kasebut budak ngora leber ku wani. Sabrut we manehna Narajang ngagunakeun gerakan bagong mogok. Petapolahna nyuruduk ka hareup. Maksudna mah rek neungar dada Ki Wira. Sedeng dua leungeunna manco. Rek dipake ngahanca iga burung Ki Wira nu jadi musuhna. Tapi sanyana mah gerakan Naratama teh ngan saukur pancingan. Sangkan nu jadi lawana robah kuda-kudana. Dumeh Ki Wira ngagunakeun gerakan banteng miring. Nu dua leungeunna mangrupa tanduk nu nyilang di hareupeun dadana. Memang pasangan banteng miring teh kaasup gerakan anu bangga di tarajangna. Tapi lain oge Naratama anu memangna geus dipeuseuh digembleng kunu jadi bapana. Kisata anu memangna geus kakoncara lain jago samanea. Elmuning Witotama mah geus dikeprukeun ka anakna Naratama. Waktu Naratama nyampeuk nyeureudeg, Ki Warta henteu ngeser sumawona ngejat mah. Atuh ngan tuk 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 tuk. Dua leungeun diadukeun, jebrod. Sirah Naratama diteunggarkeun kana beuteung Ki Wira. Hiu, cekuk. Sirah Naratama dipepeg satakerna ku Ki Wira. Anu dina ieu geprakan mah sanyana ngan pikeun ngukur kakuatan tanaga. Dayagdag. Ki Wira badana ngadayagdag ka tukang. Sukuna pajengjar nahan daya kakuatan Naratama anu lain lalawarakeunun. Ki Wira ngagerung. Oh. Ngan untungna teh teu ngajungkal lantaran suku kencana geus nojer ka tukang pikeun nahan kasaimbangan. Oh. Naratama ngagerung lambat bari ngaharkang badis we awewe anu rek ngajuru. Badana ngoleab lir kalakai katebak angin anu saterusna ngagedebut niba kana taneuh. Tapi dasar jajaka lain jore-jore sakilat Naratama geus nyegedeg deui. Morejat udang bari ngagideg-gidegeun sirahna. Bogo karasana teh leneng urut dipepeg ku peureup Ki Wira satakerna. Montong waka ngarasa ngeunaha teh Wira. Rasakeun ye wawasan aing si Naratama. Tutungkusan padepokan lengkob. Masih keneh tacan jerena atuh. Naratama nya kakak bari nuak cangkeng. Montong kalah kaloba omong Naratama. Hayo, urang tuluikeun. Ki Wira nangtang. Kitu teh mah manehna oge geus bisa ngukur kakuatan Naratama tadi. Yen manehna teu eleh, malah aya saluhureunana. Sabot kitu, cerelat, cre, hareupeun Ki Wira. Si orang teh nyikar simah pamajikanana Ki Wira. Srog, pasang kuda-kuda, beri pokna teh. Mundur Akang mah, kan, rek bisa ngarepan ku kami. Nah, aya manusia kurang ajar teuing. Nah, hina meni antep-antepan kami teh. Kami teh dekeun bunteran butut. Nyikar simah milu tandang rek bebela ka salakina. Tong pipilueun kar. Kaitu mending mundur we. Keun ku Akang rek bisa ngarepan. Ngan bisi Akang bobor karahayuan. Omat ulah dilawanannya. Anggun mah terus bae mulang ka padepokan. Kitu papatahna Ki Wira ka pamajikanana. Tah, mending oge duanana lah. Sakalian maju. Ameh teu kagok. Kituna teh
bari sebrut we Naratama ngahembatkeun pereupna anu ngahiuk bangbaraan. Sasat gerakan tenggelan mancing maung di jero guha. Rokaya Ki Wira oge geus apal yen manehna dipancing. Begituna Ki Wira narik suku kencana ka tukang setengah lengkah. Sedang pereupna dihembatkeun kana careham. Tuk. Careham Naratama kabeunangan. Sabot kitu suku katuhuna disepak. Waduh ngan kepuet bae Naratama teh labuh nangkuban. Terangna kontan bencenur sabab ninggang kana akar kai kihiyang. Sebrut. Nikarsimah narajang maksudna mah rek meupeuh puguh ceuli lawan. Rokaya Naratama oge kacida rancingasna. Manehna narik sukuna setengah lengkah kagigir sarta ngan gap wae. Pigelang Nikarsimah tadi tewak sarta ditarik. Atuh teu ampun deui. Durug we nyampe ka hareupeun Naratama. Ngan ngok we. Pipi Nikarsimah dicium bari diletak. Setan. Kurang ajar sia. Tasudi aing dihina ku sia. Tasudi setan. Nikarsimah bari ngabadoleungeuna. Atuh sot we ku Naratama teh dilesotkeun deui. Sabab kabireungeuh Ki Wira geus nyampeuk narajang. Sakitu marenten we atuh. Anu tadi basa kaula nangkuban. Oh geura engke mah. Moal teh deudeuyeun. Naratama ngomongna pikareheun pisan. Kituna teh bari leuweung katuhuna mah geus ngaheat nakis gempuran Ki Wira. Anu ngadiuskeun pereupna rek ngahancak cukang irung. Tuk. Dua leungeun diadu. Sarek keduk. Pereup kencak Ki Wira ngahancak dadana. Hiu keduk. Pereup katuhun Naratama ngahancak tak Ki Wira. Akibatna duanana pada jumarigjeg ting jaregjeg mundur sababaraha lengkah. Itu ieu pada ngarasakeun kanyerina masing-masing. Puguh tenggelan dua pihakanana oge sasat geus dibalitungkeun nu maksudna pikeun mateni lawan. Tapi najan kitu Ki Wira anu pangheulana bisa sayaga. Srog manehna ngasrodkeun badana. Sukuna ngalengkah dua lengkah ka hareup. Sabrut teh panarajang perpanunung musuh dihembatkeun. Jebron. Teu bisa disingkahan deui. Pereup-pereup teh ngahancak huangan. Naratama ngaharekang ngaheujeun bebeten. Kitu teh mah puguh kaayaan badana tadi teh tacan sayaga geus kaburu digempur manten. Ngan bae ku sabab daya tahana leuwih hebat batan Ki Wira. Naratama ngan saukur gigibrig nu saterusna mah manehna oge niat trek males narajang. Beungan tadi ditoron sabaraha kali tacan males deui. Ki Wira asa meunang angin. Manehna nyereudeg deui. Maksudna mah rek namatkeun riwayat Naratama. Ongkoh deh Nikarsimah oge harita geus nyampeuk rek mantuan salakina. Pikeun ngagempurkeun panarajangna ti gigir. Tapi orokaya Naratama oge lain jore-jore wawasten. Panarajang Nikarsimah mah sasat diantep teu dipalire. Tapi manehna gentak kang serod ka hareup ngagunakeun jurus kembar. Deg. Wapereupna ngahanca dada Ki Wira. Mangkaning lain tanaga lalaworakeunun. Da puguh geus diumbar ti samemehna. Aduh. Ki Wira ngagerok lirih. Urok we ngutahkeun getih hirup bari babalongkengan. Akang, sintahan akang. Nikarsimah ngagerok ruasieun lain meusan, mireung salakina kitu teh. Kanca dang sadayana tong boro-boro anu keur patelak parbut nyawa. Dalah Nikarsimah oge anu harita nyaksian sama sakali teu nangenan yen harita teh aya jalma anu keur intip-intipan milu nyaksian nu keur parbut umur. Ti tadi keneh anjogna mah ti barang keur hoghag pacenta-cental. Ngan nya kitu lantaran taya hubunganana manehna teh anteng we lalajona tinu suni.
bari jiga nu ngamang sabodokeun. Artina eta jalma anu nyaksian intip-intipan teh moal rek pipilueun kana urusan batur. Madinya we rek galungan sapoe jeput oge. Rek silipaehan nepi ka ngalungsar jadi babatang oge. Jeung teuing da eukeurna ka pihak anu dirampok moal bilu, ka pihak anu rek ngabegal moal bela. Da kadua pihakanna oge teu wawuh meus-meus acan. Ngan barang ngadenge Naratama jajaka alus turuk Pahadewanda aya maksud anu mandiri ka Nyi Karsimah. Ngadadak manehna jadi kerung. Alisna mancarengkat ka luhur. Nya we hatena make dieunteupan ku rasa cua, ceuceup jeung sebel. Badis we nenjo gegeuleuh. Naratama anu tadina dipandang hade rupa Hadewanda teh si horeng lalaki cirigih jajaka palacuran tukang metikan kembang-kembang seger anu masih keneh kebek ku wangian. Alhasil Naratama teh dina pandangan eta jelema anu ngintip teh nyaeta hiji jajaka mata karanjang teu kaop nenjo nu luas-luis komo bari geulis. Dalah apan Nyi Karsimah oge anu sanyana mah umurna saluhureun manehanana make dipikahayang rek dikoromeo. Sanajan sidik aya salakina, tapi memang dasarna jalma anu geus karanjingan ku setan 40. Puguh-puguh nini disebut mojang. Kanca dangu sadayana nu taya lian eta teh Asmarani. Harita manehna karek anjog kalebadinya. Di kejauhan keneh ge kumanehna geus kadenge aya nu pacental-cental bari silih walkeun. Itu ieu pada ngumbar amarah. Lantukna nepi ka prungna padungdung. Asmarani teu daek nyingkah hayang nyaho kumaha jucungna. Sabot kitu ret Asmarani mireungeuh ka Nyi Karsimah. Najan memang nya geus aya umuran aya 15na. Tapi si di kereutan beungeutna kacida geulisna. Potongan awakna alus sampulur, biritna ngarareusi, dada nyentreu ka hareup. Dipapaes ku gunung sakembaranana anu nyeungseng. Matak pantes begal anu make kedok teh make aya pikir kadua leutik. Komo dina kaayaan dileuweung anu kasebut hara-haraeun. Geus kitu giler di Asmarani kanu keur patelak. Dumeh kadenge aya sora anu ngagerung. Si horeng kabireungeuh, Kiwira keur uhak-ohek ngutahkeun getih hirup lalamaran. Sabot keur kitu sakilat deui kabireungeuh. Naratama oge geus ngajongkeng dumeh ditarajang ku Nyi Karsimah bari sukuna disepak. Nepi ka Naratama nangkarak bengkang. Nah, kasep-kasep teh nya dimake lalangkarakan. Sok atuh gigiprig jalu. Teu kudu besmer. Nyi Karsimah seuri nyikikik bari mapanas Naratama. Wah kasep, wah berod. Banget badan seketembong, kedokan. Ceuk Asmarani ngagerentes jero hatena bari ngintip. Kurang ajar sia. Keur goreng dodonges teh. Bari kurinjal Naratama hudang nyelegedeg. Tetela manehna teh boga daya tahan anu kabilang hebat. Montong bakat cecengiran sia kelong. Ayeuna oge ku aing dibales. Tacan sudi rasana lamun acan ngajolor jadi babatang mah. Naratama teu sirikna gagantawangan poporongos ka Karsimah jeung ka Kiwira. Mantong ngalobahkeun bibir gila. Sor we geura buktikeun ancaman Andika teh. Kiwira anu geus cager deui ayeuna tandang jang hareupan Naratama. Kituna teh deui Kiwira ngebrehkeun panangtangna. Pasti Wira. Coba geura tadah ye pangawas aing. Nyaritana kitu teh bari sebrut we Naratama ngagempurkeun jurus gugur gunung. Sakali ieu mah gerakan jurus Naratama teh teu kira-kira hebatna. Samran angina ngahiuk.
ngadatangkeun heapna anu panas. Padahal harita di dinya teh dina kaayaan anu tiris, puguh di daerah pagunungan. Atuh lain deui Kiwira ngaranjubna. Kugituna ngagentak manehna ngareundeuh dina gerakan monyet ngemil. Bari badana ngageser 45 derajat ka Gigir. Hal eta teh pikeun nyingkahan panarajang lawan. Sabut kitu, Kiwira oge ngagempurkeun jurus panundung musuh kana iga burung Naratama. Tapi orok aya gerakan Naratama geus leuwih ti heula sarta harita keneh ngajengkat sarta ngan gejret ceduh we dampal sukuna ngahanca dada Kiwira. Najan kitu pikeun Kiwira oge teu ngajadikeun akibat. Sabab ku jalan Naratama nejehkeun sukuna kana dadana ngan wawak we. Pigelang dampal suku Naratama beunang dicarak cecekolanana. Krak. Cecekolan Naratama dipariuskeun nepi ka ngarekek. Anu saterusna ditarik ka luhur saeutik sarta ngan kalawang we dibalangkeun. Pada Naratama ngalayang lir langlayangan eleh. Ngolea badis we kalakai murag. Gebut. Niba kana taneuh. Rag-ragna ngajawapang. Aduh kanca. Cak. Icarita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ihanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Icarita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun hapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.